Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin wa habibi rabbil alamin alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil bararatil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, wa qad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qad qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza aslama falyahtatim fa innal khitana alamatul muslim. Wa qad qala aidan, man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun wa man ijtahada wa asaba falahu ajrun. Langkung dipayun mangga urang sasarengan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Kalayan sasarengan ngaoskeun lafaz hamdalah alhamdulillahi rabbil rahman sinareng salam Allah urang haturkeun kahariban alam di kalimat sholati ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, barang kasepuhan, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, jeung tokoh-tokoh randang ora munaya buadek pesinawa anu Gusti Abdi dihormati oge dimulyakeun. Dulur sadaya doakeun kasepuhan-kasepuhan urang, tokoh-tokoh urang, guru-guru urang, mudah-mudahan ku Allah azza wa jalla dipasihan kakiatan, teras dipasihan kasehatan kangge mimpin urang sadaya kana jalan anu diridhoi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para aparatur pemerintah anu hadir dina sayeuna anu Gusti Abdi dihormati oge dimulyakeun. Sahibul hajah Guru Abdi Al-Mukarram Bapak Sudadi SPDI beserta keluarga besar anu alhamdulillah dina saeuna sababiyah anjeunna urang sadaya tiasa riung mungkulung bengkok ngaronyok patepung laung pambrok Joko anu ngopi geus beak 2 gelas, anu ngarongko geus ngahutang deui bae ka warung di magrib. Doakeun ku urang ieu sahibil hajah, hajatna ku Allah azza wa jalla dipandang sebagai walimah anu sunnah, dijantankeun ku Allah hiji ibadah kangge saksi anjeunna beserta keluarga di hareupeun Allah azza wa jalla. Tatkala ditimbang engke jaga urang di mahsyar kabeh,
aya sabagian jelema anu diasupkeun surga ku Allah karena salatna. Aya sabagian jelema anu ku Allah azza wa jalla diasupkeun ka surga karena puasana. Bahkan aya jelema anu diasupkeun ka surgana ku Allah gagaraha nyehilna. Nyahil huntuk dulur sadaya eta bisa ngajadikeun sababiah urang kabehan asup surga. Lamun sakirana ieu urang teu bisa asup surga lewat salat, jaetan salat luar biasa hese kabina-bina. Nek salatna urang hese, nek ngalawuduna urang tiris, ngalakonan salat urang inget kana sumut pamajikan ngawak-wak bae. Keur takbir urang inget beas tinggal samu deui. Keur sujud urang inget kana cicilan motor beak can kabayar jadi suku mayar kalisi. Hese luar biasa salat tina kahusuan. Boroning khusus sholat rek ngalaksanakeun sholat ge urang kudu perang heulang jeung hate urang. Sementara jeung Kanjeng Rasulullah dulur para hadirin eta amaliyah nu pertama nu ditimbang ku Allah azza wa jalla diparentahkeun kana malaikat sholat. Yakin sakabeh jalma muslim komodai ieu urang Pandeglang Mandalawangi katlah Pandeglang mah nanda 1 juta santri mana 1 juta santri 1000 ulama baheula tama ulah urang Pandeglang asli Nasim Abdi urang Caringin Labuan pindah ka Serang tahun 2017 nuturkeun pamajikan eleh asup kana liang mebes ulah dicegeusan sampai ka ayeuna nutur-nutur jujur pamajikan bae. Karena beak Allah ulah tengah nek jawara tah lengsek ku bikang, nek kiai lengser ku bikang. Nabi Allah Zakaria baheula mautna sababiyah gara-gara bika hiji jamilatun fajirah hiji awewe anu demplon luar biasa ngan tukang kitu aya hiji pajabat anu bogoh kana eta awewe gulis demplon susuna ge doncing caloba jubur lempang ampul-ampulan bogoh si pajabat teh kumaha carana aing ieu kawin jeung awewe eta. Maka jeung awewe eta aing ogah dikawin ku dia RT lamun urang Jawa. Aing ogah dikawin ku dia ogah dicandung ku dia RW. Terkecuali maharna hulu Kanjeng Nabiullah Zakaria. Maka RT pajabat kuraharita dikumpulkeun anak buahna pitah mudag Kanjeng Nabiullah Zakaria beunang di luhur gunung dipancung ditendeng sirahna kana nambat sebagai mahar kana awewe nu demplon doncing calo teh jeung urang Pandeglang teh mah kacapi daun tah cemoh jasa tah eta RT eleh pun kitu baheula karang jadah doa lengser eueuh pajabat kuno gitu kiai eueuh lengser kuno gitu kiai gagah di luhur panggung gagah nyekelan ini baung-baung manehna jadi baung panggung datang ka ieu mah ulah teu ngaku sanajan kiai ge nyeusehan kiai ge di masjid kiai ge di majelis salim datang ka ieu mah ngelek anak sadaya ngasuh. Waduh, ngelegi kenan senanta nyawalah aing keur nyeusan popok, nyeusan cangcut sagala diseusehan kumaneh. Kubikang. Maka teh Kanjeng Rasulullah ittaqun nisa. Awas anjeun dulur, kudu sieun kana awewe lir ibaratkeun urang sieun di udag-udag mau. Tadi kudu kana awewe. Lah awewe kudu lumpat kudu.
Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi pertama orang ditimbang ieu jeung Allah ngutuskeun malaikat timbang eta ibadahna mangsarkadi semisal. Pas pae ngantri dek asup ka surga takaraka cek Allah timbang heulan malaikat amaliyah salat. Samemeh ditimbang amaliyah puasana, samemeh ditimbang amaliyah haji umrohna, samemeh ditimbang amaliyah zakat sedekahna, samemeh ditimbang amaliyah perkara ubudiyah nu sejena. Pertama ditimbang ku malaikat Allah merintahkeun perkara amaliyah salat heulan kana malaikat. Ditimbang urang hiji-hiji Mang Junaid ka dieu. Kusu-kusu ka dijanan malaikat. Ditimbang dia kuy ulah naon-naon. Naon nu ditimbang ibadah diana, ibadah nu mana ngabuat ieu ibadah. Salat heulan nu ditimbang celek sabaraha taun dia umurna. 60 tahun ulah pas ulang tahun nyuplilin hos beak napas modal. Eta nyuplilin ulah ngalangga horengan eta ceuk Syekh Ibrahim bin Ismail Itfa'us Siraj. Nyuplilin eta yurisul faqra bisa ngawariskeun kana susah ilmu susah duit. Mujud teu bisa tahlil duit teu gablek hutang menumpuk. Ternyata eta tukang nyupan lilin baheula. Esok urang mah diajar ti leuleut kene anak incurang nyup lilin teh ulang tahun. Cuari mana kiai ulang tahun sagala. Aya ulang tahunan sagala. Anak kula leuleut kene anak kula lamun ulang tahun eta geger hayang nyup lilin. Waduh, dia mata menjelma bapak dia susah, dia pirang dia susah deui geuna. Nyup lilin. Wari horeng eta nyup lilin bisa ngawariskeun kana fakir, fakir ilmu, fakir duit, meujeul teu bisa ngaji, teu gablek duit, hutang ngabuadeg gara-gara nyup lilin ternyata. Tadi timbang sabaraha umurna anjeun 60. Paeh napas 60 tahun, pas malaikat 60 tahun kula keur tiup lilin ulang tahun, hos bae malaikat Israil nyambut nyawa kula lilin hurung keneh kula kemodar. Waduh, cek malaikat. Langsung dia kumaha ieu? Timbang. Balikna sabaraha aingna balikna ku umur. Karena balik eta aya balik ku umur, aya balik ku haid, aya balik ku ihtilam. Ciri balik cek santri dama lamun can pernah ngimpi base berarti tangguhan haid. Lamun haid can datang gene di umur 15 tahun maka balik na ku umur lain ku haid lain ku ihtilam. Ulama ieu balik na umur 15 tahun can pernah ngimpi basah, can pernah ngimpi basah, can pernah ngimpi hujanan, can pernah ngimpi ngojai ulah malaikat. Pokoknya 15 tahun yang balik ditimbang berarti 60 dikurangi 15 umur ibadah dia kudu sampai karena 45 tahun sholat. Sabaraha ribu kali eta 45 tahun urang sujud ka pangeran, sabaraha ribu urang kudu sholat anu aya engke pas modal. Ayo geura. Yo, nu kuari apa? Kiwari semisal orang umur 60 tahun sawaktu sapoe sholat 5 waktu kali sabulan 150 kali 12 1.800 kali 45 tahun 80 hijrah. Gagah mulanya itu. Ayo kita ulang dicoba ku santri dan gue itu sekolah ayo 5 dikali 30 150 dikali 12 1.800 dikali 45 80 hijrah. Oh, aing ngapalkeun lagi 2 minggu eta perkalian eta ulagan. Para badi timbang eta Mang Junaid mang ieu umur ibadah kudu 45 tahun.
45 tahun eta mamang kudu pernah sholat selama hirup 80.000 kali sholat. Barang ditimbang eta mangjunen ku malaikat srek deh sholat. Bener pas kurang lebih 80.000 kali sholat. Dijengjeng ku malaikat Jibril nek diantarkeun ka surga. Cek pangeran cek Allah Jibril eta mangjunen nek dibawa ka mana ku dia masang jingjing bae. Atuh nek dibawa ka surga Gusti, zamanena ieu 60 tahun dikurangi umur balik 15 tahun, ieu salat pas aya 80.000 kali salat, berarti anjeunna can pernah ninggalkeun salat, layak jalma ieu ka surga Gusti. Cek pangeran ulah wa ka Jibril, hitung deui tina 80.000 kali salat sabaraha belas sabaraha ribu salat anu husuk dilaksanakeun kumaha gantara wae. Lamun ditanya ukuraya kuari pernah sabaraha kali mang ieu mamang ninggalkeun salat sampai ka detik ieu. Lulungan jelema mah urang 20 tahun yang lalu inget baik. Oh syeta tahun 88 lamun ke ditulungan wae geus modal jelema. Inget baik tahun 88 lulungan jelema sampai ka peuting ieu eta inget baik. Tapi lamun ditanya bulan ieu bela ulah sok hirup. Ayo bulungan dikurangi di kubur. Bulan ieu sabaraha kali mamang ninggalkeun salat. Ayo pulang teh nyaho sabaraha kali poe. Geus urang bulan ieu minggu ieu. Poe nanya. Poe minggu, ti minggu kamari sampai ka minggu ieu sabaraha waktu salat wajib nu geus pernah ditinggalkeun. Poe aya liau. Berarti eta salat urang teu nyaho pas teu nyaho. Makana cek babah teh aman cek buya Cidahudak lamun dia sanggeus salat deui kodoan karena bisi dia tahun kamari bulan kamari keur kamari minggu kamari iraha bae dia salat bisi teu husu ilmu dia kamari mah bisi teu endah kahusuan dia kamari mah bisi teu datang ka pangeran babacaan dia bisi teu pas Fatihah dia bisi teu paseh maka sanggeus salat dia wajib ngodoan salat deui. Urang mah di mana kan salat Jumat baik aya muadah dohor urang mah mamur. Nu salat Jumat asa pangsahna bae langsung balik ka wadang setan. Di tengah jalan buat dibuka sana kokonan segala. Jadi nyatu di pikiran. Urang utang peujeut bae tegak. Gimana saya gula urang Pandeglang, mamang urang Pandeglang, dia ngomong tangkurak ya sama Pandeglang melesah. Ya. Karena sini Pandeglang, lamun urang Pandeglang can pernah ngomong tangkurak beheung dia tesap jadi urang Pandeglang. Kudu ya. Kudu tangkurak beheung dia gula baheula keur nganjang gula pernah. Mas Andren gula nganjang eta bikangna lamun 25 calon bidan teh. Bapana pagawe kacamata. Ulah sanggeus sameme teu milu ngaji. Jalamun ngaji anggeus jam 12 geus molor pasna. Bolos ulah ngaji nganjang. Karena anak sia teh tah. Ewa ulah sampe kuari. Pagawe kacamata. Duduk gladi. Eta datang gading yang gula kerencacahan banyak pakai sarung atau pakai sarung biasa sarung nage ngaranna ge sarung santri bagus dilep dan doang santri kuari masya Allah sarungna kula ge kuat eleh ari kula make autolas pol-polah ari santri make behes atau kula impet-impet dan ngajar ngaji di pasantren. Aduh bangga sarung ngilinting, aduh baju geus teu digosok,
duang geus digayang kebo bae. Peci pan beureum, lain hayang peci beureum teh kabeuh pecina. Ngajang pula tas maghrib. Eta ceuk bapana, dia. Pasantren mana dia? Pasantren Tonggo, Pak. Dia datang ka dieu bawa dianan kana nabi dibutrik da poe huluna. Antara wang ai. Hulu aing dek dibutrik mungkin kitu saya datang. Atuh bawan siratan guna. Ta eta ngaran asli urang Pandeglang. Dibutrik hulu tambrah beung dia babatokan pokona Pandeglang asli pokona Pandeglang eta geus lamun etang purak dia bae Pandeglang cuma lagi saja. Ta eta dulur sadaya eta salat luar biasa ternyata. Lain urang tas ngalaksanakeun salat urang bebas tina dosa. Lain urang sanggeus ngalaksanakeun salat urang ieu bebas ahli surga. Ternyata setiap salat nu dilaksanakeun ku urang ceuk Imam Al-Ghazali la yahdurunahal qalbu tengah hadirkeun hate di jero salatna wa hiya ilal uqubati asra maka salat eta mempercepat kana siksa pangeran datang kana urang kabehan. Urang salat Allahu Akbar. Waduh, aya motor PH bisa dibayar 300.000. Mobil Karimun bisa dibayar 2 juta. Mobil jeung motorna ciri ustad. Motorna motor Honda Bayan ahli torikoh. Mobilna mobil Karimun geus pasti ustad nu boga nyabayanya Karimun. Keur takbir urang inget kana cicilan motor, keur sujud urang inget kana dasar pamajikan can dibelikeun. Keur takbir urang itidal sami Allahu liman hamidah inget pamajikan hayang dibelikeun kutang Pak, aing belikeun kutang ieu. Jaya tali kutang sabelah, tali rapia warna hejo. Sabelah warna beureum inget bae urang keur nalika salat nu eta anu ku urang endek dibawa ka akhirat sebagai saksi. Ceuk Imam Ghazali salat nu kitu mah hiya asra ilal uqubah mempercepat kana siksa pangeran datang kana jalma nu samodel kitu. Maka pantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib salatna manehna mah pernah ngantung bae salatna ruku wal sujud. Ditanyakeun ku para sahabat ka Kanjeng Rasulullah Rasul, "Dal Sayyidina Ali mah salatna manehna mah nangtung bae wal sujud dan rukuan kumaha eta?" Leus teuing bae ulah dituturkan setan. Saking husuna inget ka pangeran. Ngan husuk dulur untunna dibagi jadi 3. Hiji menurut ahli fuqaha, anu kadua ulama asfiya ahli tasawuf, anu katiluna ulama muwahhidin ahli tauhid. Maka ceuk ahli tauhid mah hiji perkara dilakonan boroning salat ngarenghap nafas nu dikaluarkeun tanpa nyebut ngaran pangeran. Nafas eta haram jeung wajib dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kitu tah. Komo bari salat mah, komo bari puasa mah. Maka lamun jalema sanyana keur salat, keur puasa, keur ngaji, keur maca Quran, keur zikir illallah sampai ngacleng tadi huluna illallah kigidegan ari hatena teu eling ka pangeran mah lam tarutu wajh Allah ya azza wa jalla cek jenderalna tauhid eta dina fakurapan cek jenderalna tasawuf cek jenderalna tauhid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Quddisa sirruh nyarioskeun wa amma ta'lamu annaka idza shallaita wa tasumu wa fa'alta jami'a af'alil khairi wa illam ta'udu wajhallahi azza wa jalla fa anta munafiqun ba'idun minallahi azza wa jalla. Ngerti? Ulah kitu ngerti. Geus keudang kitu urang ieu jaga bae nu ngerti. Eta jeung Tuhan saya dengan namun anjeun nyaho sadar
salat anjeun, puasa anjeun, sujud anjeun, zakat anjeun, maca Quran anjeun, pengajian anjeun, komo dia bari molor mah ngajina. Atau bari ngabulat tiba ngabulat terus pemikiran susu jahe. Susu jahe itu muncul. Mikiran jahe, mikiran kuat juga di bawah luat otak. Oh, bari gitu, bari molor deh molor setan. Tu bedang dulu kursi, tu bedang dulu amparan sagede sajana, laju baik muring kalau biasa kamu SPS kurang diikuti. Aing mati lokes, sudah penting mah. Penting lah di lokes. Di subuh sampai ke isak dari baik molor. Namanya di jamaknya di zamannya di zamannya di kodo itu. Tacat Tuhan selamun sholat orang wa ilam tarutu wajah Allah ya azza wa jalla. Tadi balikan ke Allah tawusu hadir Allah tina hati orang. Allah tina hati orang tatkala orang ibadah. Fa anta munafiqun ba'idun min Allah ya azza wa jalla. Maka anjen eta kasut jalma nu munafik, anjen kasut jalma nu jauh ka pangeran. Maka sakabe amaliyah ibadahna ditolak ku Allah azza wa jalla lamun teu dianter ku dua sifat, hiji tauhid, nu kadua ikhlas ngalakonna. Tari ikhlas eta cetuan seenda bae pikeun jelema anu masih keneh budak-budak akhirat mah tuan se atuh bunga. Ngan tuan se leuwih bunga. Ya tina majlis nu ka-11 Tuhan saya nyampaikan aing leuwih bunga tatkala nempo jalema ieu ibadah teu karna dunya, jalema ieu ibadah teu karna akhirat, jalema ieu ibadah teu hayangeun asup ka surga, bahkan jalema ieu salat lain sieun karangka ku pedah Allah nu marentahkeun manehna tita sujud. Maka orang kabehan nurut ka parentah anu marentah keunanya eta Allah azza wa jalla. Jadi lamun urang ieu masih keneh budak-budak surga cetuan seenda ngan makomna urang disebut budak lemek. Budak leutik ceng tadi beli ke ngabah rokoknya. Rokokna ieu rokok dalil. Nya rokok dalil. Saya tak mau kenal rokok nggak dalil main. Terus macam-macam di merek rokok. Ayah MK sajalah, Mahkamah Konstitusi balik. MK disandingkan jeung dalil. Waduh, iya dalil, tanya dalil nakli, tanya dalil akli. Pokoknya makana dalil, saya tambah dibelum. Murtad kita jelma. Dalil saya tambah dibelum mah. Kurang mah diaji mah dibelum. Aing balikeun rokok engke ku aing dia diupah. Siap cek anakna. Lempang manehna ka warung. Meuli rokok 8.000 kuari mah 13.000. Lamun di Madura masih kene 11.000. Lempang manehna meuli rokok 11.000 meunang upah 4.000. Senang lempangna sepet tepat waktu datangna ngan eta daekna gara-gara menang duit 4.000 perak. Tuh. Tapi pikeun jalma anu dewasa mah ieu kadieu bah wabdi dibelikeun rokok teu ngantik diupah ieu mah kula takdim kana kolot. Lempang jalma nu geus kolot mah tanpa diupah ikhlas ridho datang deui eta rokok kembaliana dibikeun kana manehna. Taetalah kedewasaan anu sejati cek Tuan Syabdul Qadir Jailan. Ngan lamun urang can datang ka belah dinya, hate urang masih kene hayang ka surga. Sieun karangka ieu salat ubudiyah nu dilakonan urang leuseuy. Daripada urang ieu ngaleungitkeun ka hayang anu eta ka pangeran teu datang, engke ka surga teu datang. Karena geus ngacaprak ieu pengertian tasawuf zaman kuari. Ngabadeg jalma anu ngartikeun tauhid zaman kuari lieur jasa. Loba jalma anu kakara kenal kana bariko, kakara kenal kana zikir, kakara ke setengah bulan.
eta geus ngomongkeun pangeran alabatan wali bae. Oh, namang geus dia ibadah mah ku hate. Geus teu nganti kitu percuma dia salat ge, dia mah salatna hayang surga doang teu endah, dia salat doang gitu. Murtad dia salat doang gitu, salat mah dia ku hate. Lamun engke dia hatena jadi suk ayana, maka ulah salat poe ieu jadi suk bae dia tangguhan di mana hate dia aya. Geus kacaprak. Padahal cek jenderal zikirna, cek jenderal para walina bahwa ibadah eta la tasbutul ibadatu ala ahadin min ahadis solihina ay syariah. Tegugur hiji-hiji acan ibadah ka manusa boroning kawali kana bike. Lamun eta salat endah ditinggalkeun Kanjeng Rasulullah heulang pasti mah meninggalkeun salat. Lamun eta puasa endah ditinggalkeun cukup ku hate Kanjeng Rasulullah heulang anu teu puasa. Rasul tetap puasa, Rasul tetap salat, Rasul tetap jamaah, Rasul tetap akhlak bagus antara sesama. Eta hiji-hijina manusia nu paling mulia, nu paling ngarti eueuh nu bandingan Kanjeng Nabi urang. Ieu umatna zaman tahun 2023 geus ngacaprak ngartikeun thariqah teh. Jadi bener cek Tuan Syekh dina Surul Asrar teh. Kudu makom heula nek asup ka thariqah mah dia kudu siap zahiriyahna, kudu siap batiniyahna, pamikiranna ulah ngacaprak dibarengan ku ilmu agama anu endah. Engkena dia lamun teu kitu jajan bahan ngobrol bae ngaku-ngaku jeung malaikat nak jabulan ngobrol aing taritas penak jeung Tuan Syekh. Laju aing dibere cincin. Di mana Tuan Syekh ada urusan cincin sagala teu kahar. Aing pendak jeung malaikat Jibril dibere sorban. Di mana meulina eta malaikat Jibril sorban. Maena mah sorban dipake kumaha teh uang teu dibikeun kana maneh. Aing cenah dibere batu ku malaikat sa Israel teh modar barengan dia. Kalau bae tah anu karena itu zaman kuari. Daerah-daerah kota di Serang, Tangerang, Kablon ditu na kota-kota kamari ulang termulu dan di Lampung eta loba kiai ustaz tuh ngomong gitu. Ibadah mah cukup ku hate, salat mah cukup ku hate eta jamaahna loba. Setiap tas dohor mana nguliling cari cing da kieu. Ku hate salatna. Untuk salat doang kurang cukup tunggul bae mana mah ngabayangkeun salat. Cekula endah jalan hayang nyatu yang geus tungkul bae dengan dipeulepeas lumayan. Nyaho-nyaho modal beta. Geus ngacaprak bajaman gua. Tamakan pembelajaran anu datang ka belah dinyana. Cek Tuan Syekh moal datang eta manusia ma wasala man wasala haqqa azza wa jalla illa bil ilmi. Moal soleh eta jelema, moal datang ka Allah eta manusia illa bil ilmi kecuali hiji ngarti karena ilmu agamana. Nemetak ieu hitang adalah awal orang tua ngadidik anakna sebagai jalma anu muslim karena cek Rasulullah hitang etan ciri jalma muslim etan jadi hitang. Idza aslama falyaftatin, lamun dia hayang asup Islam falyaftatin maka kudu dibenci manut sapotong asal ngolol teh dijieun helm guari aya laser sagala baheula mapan urang kulatnya kulat teh ulat awi atawa make peso bengkong teh ngucur bae darah kali-kali dipepes di kieu teh wetan teh di panati koromana diusapkeun kan karena si huluna mual cenah tenang baik mual manjer pas dipotong ngebusra waduh doang na iya can nyikat pun tuh abah nanti makanya ngebusra kuari bangelang di ayah laseran saja
hiji syariat 32 syariat Kanjeng Nabiullah Ibrahim nu diwariskeun kana Kanjeng Nabiullah Muhammad cek Syekh Muhammad Shawi kita tafsir Shawi 32 syariat diantaranya khitan wa yukhtatanu bil qudumi Kanjeng Nabiullah Ibrahim eta di khitan bil qudumi ae fi qaryatil qudum wal ba'u ghairul isti'anah balil ba' bimakna fi ari ba dirinya mah lain ba isti'anah Kanjeng Nabiullah Ibrahim eta dikhitan make kampak tapi ternyata Kanjeng Nabiullah Ibrahim dikhitan bimakna fi ay fi qaryatil qudum tegas nama di lembur nungaran lembur kampak doang urang lembur paneglang aya lembur kadu dahu aya lembur kadu dampit aya lembur kadu hejo aya lembur kadu nanti aya menes aya lembur kadu tahi sadar jero tahi mureun kumaha eta si anu macana dikhitan make kadu atuh mah coplok na dikhitan make kadu Kanjeng Nabiullah Ibrahim lamun eta ba isti'anah ba maknana isok dimanku santri mak kalawan nganggo teh ba isti'anah huruf ba eta pan aya 11 ceuk Hasya Ibnu Aqil nu santri eta kudu anggeus ngajina anggeus amilna kana asmawi anggeus asmawi kana jurumiyah anggeus jurumiyah kana mukhtasar anggeus eta kana Ibnu Malik anggeus Ibnu Malik kana Sarah Ibnu Aqil anggeus Sarah Ibnu Aqil kana Hasyah Sarah Ibnu Aqil didinya lah kapendak bahwa huruf ba eta jumlahna aya 11 aya ba lil ta'wil aya ba lil isti'anah aya ba lil ilsaq aya ba bimaknaan aya ba bimakna fi aya ba ilsaq teh sok ieu bagelan kula keur masantren baheula ditu diajak ku guru kula kana kiai sepuh eta kiai di pasantren di luhur eta di luhur imah manehna teh dina sungsuhuna woi aing di dieu di deuleu ku ulah eta kiai guru sila benti suhuna eta seguru bulan teh bangkeurna di dinya keurnis tangguhan di dinya ngacrok ti sungsuhunan aki-aki geus mengkul ngacrok ti luhur sungsuhunan sok nangtung ayeuna jaga dieu kita ngobrol jeung guru dan dia hayang boga ilmu doang aing doang kieu yo ngacrok deui manehna kan husung suhunan deui teu cantik ulah pangkong da ieu ngacrok ieu lamun hayang dari doang kieu aya jampena da hayang saudara jampena naon bah baca kudia sabari peureum bismillah ulah ngapan deui kali aduh pula panggeulana peureum panggeulana bismillah henteu ngapan deui kali ngacrok dia ngacrok atuh udah ngacrok doang ternyata eta cicingna tina huruf ba nu dibaca bismillahirrahmanirrahim manehna mah maca bismillahna ba na eta ba lil ilsaq kula pedak jeung pangeran anu Rahman jeung Rahim ari kami mah bakna baklil isti'anah minta pitulung kami minta pitulung Gusti kula minta tulung doa kurang dek dahar isti'anah dijadikan doa bismillahna ari bangsa wali mah koreng lil sok pantesan sakali ngomong yakin kana pangeran bahwa pangeran eta bisa ngahiberkeun jelema sanajan teu make jangjang coba doang urang urang mah piraku bel piraku na urang piraku ieu aing bisa hiber piraku ieu aing bisa boga duit ja eueuh agaweana eueuh usahana bisnis atuh bangkrut bae sampai kana kongkorong pamajikan diinjem sampai ka detik ayeuna can digantian nu pangaranna mas kawin teh
mas kawin diinjem kenapa majikan teh coba aing pinjem mas kawin dia teh ya macana mas kawin kakak piraku nek diinjem aing nek bisnis engke digantian ku aing eta tahun 80 tahun 2023 sampai kapeting ieu eta mas kawin can digantian nek bisnis mbek ya ih lamun modal eta cek sama bida ya lamun jelema paeh ninggalkeun hutang ka pamajikan mas kawin diinjem sampai ka paeh teu digantian maka moal ditimbang heulang ku pangeran satungtung hutang mas kawin eta can digantian ka pamajikan kumaha mun pamajikan geus paeh saudara ayo kira penting ge boga hutang kabeh pasti nabi kula ge boga sama digantian tanpa dua sadaya nganterkeun anak awal tina khitan sanes khitan adu wajib kurang dididik dua perkara doang tanggung jawab indung jeung bapa eta dua doang hiji maca Quran anu kadua bisa sholat samemeh umur 10 tahun sakabeh anak-anak urang geus pinter maca Qur'ana geus endah sholatna babacaan sholatna geus bener maca Qur'ana makharijul hurufna endah tajwidna akur kakalak dua perkara samemeh umur 10 tahun eta wajib dididik ku indung jeung bapa sampai karena perkara sunnah sholat ternyata sunnah sholat itu ngabuadeg dulur aurat kanjeng Rasulullah tijro sholat di pertama asup karena sholat sampai samene uluk salam aurat kanjeng Rasulullah ngabuadeg jasa sampai surah ngomongkan walau dhalin wamin sepertinya eta kan sama meta urang disunahkeun ngomong Allahumma inni as'alukal afiyata wa as'alukal mu'afata min kulli makruhin kakara ngomong amin urang telok dibaca tatkala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fi sampai geus kalitu milku samawati urang telok dibaca Rabbi firli sanggeus eta urang maca Rabbi habli qalban taqiyana kain minasyirki sampai kanggeus sampai urang telok dibaca doa kunut urang samemeh urang sholawat ka kanjeng Rasulullah disunahkeun Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai alal qaulil kafir telok dibaca urang sanggeus ngomongkeun ya muqallibal qulub samemeh etana urang ngomongkeun Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta terus kadituna telok dibaca perkara nu kitu bae urang kuari telok dibaca teu dapal kumaha urang nek ngadidik anak-anak urang supaya endah sholatna bener maca Qur'ana sementara tahun 2023 jelema budak leutik umur 2 SMP komo geus SMA mah eta telok doang urang bangla tahun 80 urang abring-abringan pada maghrib sampai ke jam 10 ngaji Quran ngabring ngantri dihareupeun imam ustaz nada nyediakeun manehna raranjangan 2 tinu jeung ngadidik urang lembur barudak leutik sampai ka umur kawin indek kawin masih keneh ngaji dihareupeun imam ustaz tapi tahun 2023 urang sakabeh anak ieu teu fokus ka belantinya dididik ku indung jeung babana di jero imah teu diantarkeun ka pasantren teu jaheweun jasa kana santri aing mah teu hayang deuleu santri deuleu seda mah kumprut nyatuna panggedena pecina pangbeureumna deuleu panggelokna sadala seda mah surem masa depanna boroning boga mobil sapedah ge manehna mah doang moal boga kerja di santri mah tapi kanyahokeun urang kabehan santri eta
mual menang ilmu la yanalul ilma illa bimudhillin. Santri mual dititipan ilmu nu manfaat jeung barokah ku Allah illa bimudhillin, kecuali masantrena susah. Pecina beureum. Kuari loba pasantren kula ge di kobong. Loba barudak nu pecina beureum, mentang-mentang aya kalimat la yanalul ilma illa bimudhillin, eta peci anyar diintip bagi kula keur diseuseuh kumaha supaya beureum. Keblek setan mah gua apa nama dia anyar-anyar kumaha diseuseuh supaya beureum. Artiana padahal lamun teu dikiriman ku indung jeung bapana sabar ceng di pasantren, lamun teu boga pea sabar ceng di pasantren, tu tempo Syekh Abu Yusuf di pasantren mana nama mulungan samangka ya. Mulungan samangka urut batur, kulit samangkana dikumbah kumanehna di pasar, didahar saking laparna. Santri. Baju na hiji doang setiap nek diseuseuh ngelem manehna di lobi. Nangguan baju garing geus garing kakarak mancap. Sementara keur harita can aya tolak angin. Sama orang ngelem 2 jam. Budur urang. Jago tolak ngelem sih. Tapang teu hayang kumaha santri samodel kitu aing naik pasantren Pak. Asal dibelikeun satria F. Beuh, lain F. Udah panagiran F lain. Saifuddin gimana? Saifuddin. P by F F. Tapang gitu bangsa orang gigi lindingan paling bantar. Budak leutik gigi lindingan make ieu teh make obor. Gilinding kan. Blok harum. Make ieu teh make obor teh. Gilinding ka imam ustaz, hayang bisa ngaji, hayang bisa maca Quran, hayang bisa sholat. Tapi kunaon anak incu urang ieu nu ngajedog di imah ngonean HP indung bapana cicing bae. Pan polongo dia. Disebut polongo urang ngaran. Jadi disebutnya memang polongo dan ngaran ngaji. Aing disebut polongo oga, tapi kalaguan aja manu polongo kerok nyebut. Nah yang disebut tahu geblek. Tangka urang kudu sadar nu padahal urang kakarake ditinggal ku Mufti Harmen, hiji jalmi profesor luar biasa masalah agama. Urang Arab ngaji ka manehna sakolong dunia jebolan manehna. Syekh Nawawi Tanara kakarake 130 hiji tahun urang ditinggalkeuna geus hese neangan pemuda zaman tahun 2023 nu bisa maca kitab. Bisa jadi 130 tahun yang akan datang urang ieu hese neangan pemuda-pemudi urang Pandeglang anu bisa maca Quran acan. Karena ia aya nu paeh-paeh kolot deui nu ngajikeun paling bantar santri eta ge meunang ngondang lamun manehna balik ka lembur masing-masing atuh nu diondang nek dibacakeun semisal ku budak anu teu masantren teu ngaji atuh lieu ngaimaman salat ge pina surat sedana tina wailul kal kumut sadar wailul likulli humazatil lumazatil lillahi jama'a malahu wa andalahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla kalla la yumbalanna fil hutamati wa ma adraka ma pina surat sadar kana laku tarawih waduh cek makmum da imam pina surat ieu geus pindah surat pindah kitab dah asalna pindah agama bae urang kabeh geus lieur ieu tahun urang lieur. Maka 2 perkara yu urang sadar lamun urang boga anak laleutikna sameme umur 10 tahun didik 2 perkara minimal maca Quran geus gagah salatna geus hebat umur 10 tahun masalah kitab masalah fur'iyah tauhid dan yang lainnya serahkeun ngabadat pasantren-pasantren salafi anu aya menjamur di daerah Pandeglang. Nges ulah macam-macam pasantren nges ke pasantren salafi asupan burus kalinya karena pasantren salafi mempertahankan ilmu atik
ilmu arti kata ilmu anu kuno kitab koneng teak ngarana tak eta asli wa iyyakum wal muhadditsat anjeun kabehan kudusieun kana ilmu-ilmu anyar kitab-kitab anu aya aksaraan sagala wari mah aya terjemahan sagala sok lamun teu percaya beli terjemah kitab naon bae diakurkeun jeung kitab aslina nu bahasa kadang-kadang eta terjemahanna teu nyambung kana qaidah nahwu jeung sorof ngaranna ge sabua anu ngartikeun tamaka perkara eta lah dijaga kurang sanggeusna apal manehna susuratan pendek sanggeus bisa maca Quran sanggeusna bisa salat kakarak di pesantren gentah ka pesantren salafi supaya kiaina ulah lieur-lieur teuing ngadidikna ieu mah umur sabaraha dia Ceng umur 25 tahun ngabuat di santri tah tunduk mah buat aing 20, aing 30, aing 40 ulama boga anu 73 tahun ya sampai 73 tahun encan nikah teu hayang kawin main ditanya pula mang kurang mamang teu kawin isin cenah pula isin teh laku mang atuh dua-duana bae ya beneran 73 tahun kula sedih nama kieu iraha mamang masantrena di umur 7 tahun sampai ka iraha sampai ka kuari umur 73 tahun ngan pernah eureun sabaraha puluh tahun teu masantrena 1 tahun jadi nganggur namanya ngan 1 tahun teu masantren eta ge karena guruna pasantren samemehna maot jadi maot guruna eureun manehna 1 tahun lempang ka pasantren kula tadinya ditanya kurang ari mamang ieu bisa kene nempo Quran tepati ari mamang ieu ceuli normal kene kudu ganeng bae cenah waduh aing kumaha ngajina mamang hayang didapna ngajina nu leutik bae dilanan naon riadul padiyah hayu ngaji riadul padiyah eta mata geus teu nempo boroding kana kitab kana Quran ge atuh aing kaliwat sagala kumanehna jatuh nempo komo kana kitab eta kitab setiap pula maca aya nu kalewat dibenerkeun ku manehna ternyata eta si Mang eta lain bisa deui kana kitab apal ku manehna ngan eta umurna 73 tahun lamun dek dipuluh minantu mah atuh los bae ngan abah nyebutna kana manehna atuh kudu abah deui bae abah teh hayu geuning jadi sekian ulah lieur-lieur teuing ieu mah datang kadinya bejo sorangan Ceng umur dia sabaraha 28 tahun cenah kiai ari indung bapa dia aya laju masantren ka dia dek kumaha ya atuh hayang bisa ngaji dia teh maca Quran teu bisa laju dia bisa ieu salat atuh salat ge telok hukum da dia ngarti bukan dia hayang ngarti laku dia poe ditumbang musim kena doang supaya ulah kitu ngeunah ari eta mah datang kana kitab geus bisa ambil jurumiyah mah ari maca Quran tatas alhamdulillah salat atuh endah insyaallah salat papan ngeunah tinggal bener-benerkeun doa maka urang bae oke tatkala urang dipanggil ku Allah setiap lengkah anak urang nu di jero pasantren eta ibadah pikeun urang setiap kijep mata anak urang nu di jero pasantren eta amaliyah pikeun urang eta lah doa terbaik tina anak kana kolot lain ngadoa kieu bae di luhur sajadah tapi setiap lengkahna ngajadikeun pahala pikeun indung jeung bapana antos mautna maka lewat walimah ieu urang doakeun putra seburang putra guru abdi mudah-mudahan ku Allah azza wa jalla dijantenkeun putra anu soleh bakti kana ibu sareng ramana dibenerkeun ku Allah hatena sakuma Allah ngabenerkeun hate para wali-walina biwasitatin nabiyil mustafa wa bisirril fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kesempatan ku Allah pikeun nganikmatan kumaha nikmatna dedeketan jeung Allah. Aya hiji doa tina Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya ieu salik anjeunna saur anjeunna didegetkeun jeung disibukkeun tina kamakrifatan. Urang baca pabarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma washghulna bi ta'atika wa bi ma'rifatika wa bi ibadatika wa a'inna an dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa nabbihna min naumil ghafilina angkal jahilina bika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta dibaca ba'da asar sameme maghrib minimal 3 kali. Nu teu apal atuh nasib lamun teu apal tah budak santri boga YouTube ngaranna Pasiratu, ngaran pasantren manehna. Setiap bulan ceramah miliuan bae. Teu nyahotas menang duit nyoncan jajan setor-setor baik maka eta engke aya tiblah dinya mangga tah tulis urang Allahumma syulna bil ta'atika wa bi ma'rifatika wa bi ibadatika wa inna an dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa nabihna min nawil ghafilina angkal jahilina bika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kali pak dasar sampai maghrib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.